cek ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik teu pitak sarua kabeh yang dinilai anu dipunten mah amal perbuatan iman jeung takwana. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda. Saha nu beda-bedana? Jelema geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana tukang macul jeung direktur mal bisa diuk ngareneng di kantor tetep beda. Dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng anger we beda. Ijazah SD jeung doktoranas di kantorna tara bisa sameja tetep beda. Apan di dieu ge beda. Nu dihareup mah make kue. Di ditu mah moal si anu pika isuk-isuk ge. Heuh ieu mah contoh. Ai tidak omongkeun da kadeuleu. Contoh malah ku beda nah zaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh beda. Ari pupus mah jelema pangkat pejabat orang penting anu beunghar eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring dikawal make sirine da pupus. Upami paeh mah gara sok tempo jamin teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah. Ye masih mending di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Ye di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas kuburan aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang dan teu sugan bade di kelas 1 bapak dikurabkeunana sumuhun ngagalina rada jero adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae mangga tapi sukuna nolol apa henteu kacipta meureun di kuburan jelema teu gablek marancung ceker bungkul maraka sepatu kelenci yeuh geus kajeun ka mana we ceramah mah yeuh ya lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid geus sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua ustad jeung koboy ngareneng di masjid mah meunang tukang macu jeung direktur ngareneng iya meunang ijazah SD datang ti heula sok wae di sapareup doktoranas ka panerian wayahna we di tukang eta di masjid dacan ngadenge peraturan di masjid puntennya anu SD kapalengker eueuh di masjid mana tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam ruku imam sujud sadaya kompak dipayuneun holik sang pencipta paduli teuing imam biasa SD di tukang doktoranas kabeh urusan da moal mungkin imam ruku kela SD doktoranas moal wakamiluan nah teu bisa. Tingalikeun bulan puasa eta bulan puasa peraturanana sarua waktuna imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eureun bukana maghrib sarerea dan teu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan keneh kunaon teh can buka SD paeh atuh